Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allah subhanahu wa ta'ala nyiptakeun alam arham, nyiptakeun alam dunia, nyiptakeun alam barzah, nyiptakeun alam akhirat. Betapa agung ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, maka wajiblah orang bersyukur dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat sinareng salam mugia tercurah keharibaan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabi'in, atba' tabi'in ila yaumil qiyamah. Para kiai, para asati, tokoh masyarakat, anu ku kaula sangat dimuliakeun. Keluarga besar Sohibul Musibah anu ku kaula sangat dihormati. Kumna hadirin wal hadirat rahimakumullah. Setiap pula acara ngariung di mana be jarang manggih aki-aki. Jarang. Kuari ngareun arora be aki-aki geus areueuh. Nu mantap ku kula aki-aki di babala. Ini tinggal pangkolotan udah digigirin gue di pendi ini setelah di aku nyana di lembur Gusti Adi aku di Cilongo biasa di babawaku almarhum almatullah wari numamawanang Gusti Ayah nyana geus diuk telaku awak biasanya kan ieu teh nya ilung ngariung jeung guru urang baheula. Oh, belieu tuh awakna. Barang guru urang maot kurung. Kotokna paraeh tadi. Bejugo kala di babawa deui teh, bari rada aya dagingan deui. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Begitu Gusti Allah merentahkeun ke malaikat Jibril alaihi salam supaya nyomotan taneuh kajang cikal bakal penciptaan manusia. Jibril sumuhun Gusti turun ka bumi. Aya naon Gusti? Comotan berbagai taneuh-taneuh tina berbagai warna-warna taneuh. Turun malaikat Jibril. Begitu turun asal tanah dek dicomot ngajoak, asal dek dicekel ngajoak, cerit tekuat malaikat Jibril. Akhirnya dengan tangan kosong balik deh ke Gusti. Jibril, ya mana tanah? Hampura Gusti. Setiap pukul dek dicomot cerit, asal dek diala ngajoak, maka kula tekuat rimbasa sedih Gusti. Waduh, cak Allah gagal maneh Jibril.
tinggal nyokotan paneura. Mikail sumuhun Gusti, turun malaikat Mikail. Ternyata teu kuat sarua malaikat Mikail, asal dek dicekal ceuri, asal dek dicomot ceuri. Gagal malaikat Mikail, turun malaikat Israfil. Malaikat Israfil pun sarua gagal. Kuari Israel turun. Begitu malaikat Israel turun, comot ku malaikat Israel, ngajoak. Sapodo teuing sih aja mana gitu. Ngajoak tinggal ngajoak. Parentah ieu mah. Cokot be dinyokot di nuyu, ciri luar biasa. Ih, cak malaikat Israel jojoakan los, kokojotan los aing mah ndek nyokot be. Terus bisa sesuai jeung perintah dibayar. Masya Allah. Maka iyalah dicomot ku malaikat Israel. Cak Allah maneh sukses Israel geus ketika engke hirup jelema teh ya ieu maneh nu tukang nyabutan nyawa. Begitu tak Haji Paedi dicabut nyawa. Eueuh nu ceurik hiji eueuh. Cak anak na emang geus pegal apa eta teh. Begitu teh pae teh ya anakna alhamdulillah. Lain innalillahi wa inna ilaihi. Ya Allah ya Rabb. Tayelah malaikat Israel 60 comotan warna taneuh anu dicokot. Aya anu tinan putih, aya anu hideung, aya anu tina taneuh birunan. Tinggal tergantung ke ieu teh lamun loba warna taneuh birunan ieu teh ya ta contona kos nu digigireun kurang. Geundeuk kan batur mah hideung teh kan hideung manis, hitam manis ya kan, sawo mateng ya kan, kan ngeunaheun kan ieu kan. Atuh ieu mah pan taneuh birunan hae senang. Jadi eta teh naon teh eta teh ieu? Hideung areng atau hideung teh kebolas sedang. Ya Allah ya Rabb. Tayelah tidak berbagai cokotan-cokotan hirup teh. Terus ku Allah dibere cai hazan, cai kasedih, cai kabingung. Terus ieu teh ya 100 tahun dibanjur make cai hazan, cai kabingung, cai ham. Saenggeusna 100 tahun kakarak dibanjur satahun make cai surur, cai kabungan. Jadi berarti ieu adonan jelema teh ya, adonan jelema lolobana ieu tina cai kabingung, cai kasedih. Mantak ulahane mun neuleuh beungeut ieu teh kabeh bangunna baringung. Nanya kanu digigireun kula ieu kunaon bangunna kucang Muhammad. Waduh, nya boga hutang kabah, nya dagang bangkrut, anak nu deukeut pan sedang ngeuli. Sia kurangun ieu bangunan teh ieu bangunan kusam amat. Atuh kumaha teh kusamna kiai pabajikan kabur. Kan bisa kabur. Tilok dibere duit atuh belon ieu. Tuh Masya Allah. Berbagai problem, berbagai masalah ulah aneh sebab cikal bakal urang teh ya baheula ieu teh ya diberena make cai hazan. Dibanjurkan satahun make cai kabungan. Mantakan seri sedih deui. Bunga sedih deui. Kira-kira ieu lobaan bunga apa lobaan sedih? Atau kok musim kopi kieu? Asal geus pereh beak tambah deui.
saminggu tambah beak tambah deh saminggu asalnya datang ke parah kabeh asalnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tayalah berarti orang teh diciptakan ku Allah tina manusia tina matanu minha khalaqnakum tina taneuh urang dijieun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala anu wari beunghar bos konglo merak engke kaditu nama sakarat tetep dulu sanajan nu beunghar sanajan nu gagah luar biasa tetep bae dijieuna tina tan nu susah dijieuna tina tan akur para pejabat dimulai bintang hiji datang ke bintang 7 aspirin iya tuh sampean presiden ge meuli bodrek sarua lah kuyangeun lagi eta teh ya kan sarua dijieuna tina rakyat anu panghandap-handapna tina taneuh beda. Nah berarti kan nu boga ilmu nu bodoh jeung sajabana kabeh dijieuna tina taneuh maka teu pantes andai kata orang ku Allah diberi gagah sombong teu pantes andai kata orang diberi beunghar ku Allah sombong teu pantes andai kata ku Allah diberi jabatan luhur sombong salantaran urang kabeh dijieun tina naon minha khalaqna tina taneuh Entah kan tegur hese orang teh lamun nyieun imah biakeun batu atau awak orang mah tempelkeun di tina taneuh keneh minha khalaqna tidak berbagai ku Allah dijieun awalna tina taneuh teh hirup urang di alam dunia macam-macam di alam dunia aya nu kasep terus kumaha kiai apa ya saya contohna ini lamun nyontoh anu kasep mana coba ya Allah pede sorangan bae pede pendi ya Allah ya Rabbi masya Allah aya nu sedang-sedang be aya nu jore macam-macam karakter manusia ku Allah Subhanahu wa taala macam-macam dibere terus behirup masya Allah beunghar si etanya ku ari teh ya usahana sukses parah kontrakan sabaraha ratus pintu taneuh na ngayapa luar biasa lain di daerah orang doang meulian di anu barang prak be tetap be ujung nama ketika ajal menjemput diumumkan di masjid inna lillahi wa inna ilaihi rajiun si jelema nu beunghar teh kuari mah geus jadi almarhum muncul deui ku Allah ieu si jelema teh kuari luar biasa jadi pejabat pohara luar biasa sanggeusna jadi pejabat teh tetep bae sakumaha luhurna nyana jadi jabatan ujung-ujung nama inna lillahi wa inna ilaihi rajiun geus jadi pejabat tinggal ngarobrolkeun doang baheula mahnya aya jelema beunghar di urang teh mang anu baheula mahnya aya pejabat di urang teh baheula mah anu kuari mah geus dikalubur kabeh terus be tinggal cerita berarti geus be model kumaha be ketika ajal baralik deui ka jero taneuh wa fiha nu'idukum ti taneuh urang dijieun balik deui ka taneuh urang teh
asup deui ka jero tanah. Bener kira-kira nu digigireun kula ya bakal na asup ka tanah mah pasti kabeh urang bakal asup ka tanah deui nganu pangeulaan nu digigireun kula. Cilak-cilak banyak. Ya Allah, rugi amat lamun urang teh ieu asup deui ka jero taneuh henteu mawa amal. Lantaran engke saenggeusna di jero taneuh mah ieu tergantung amal ya urang. Ya Allah, salah satu aqidatus sam'iyat urang wajib percaya bakal aya pertanyaan malaikat munkar nakir di jero kuburan. Begitu urang diasupkeun ke jero kuburan teh Be Haji Prendi diasupkeun ke jero kuburan. Pasang tataban diurugan almarhum Haji Prendi ya. Dijekan beres baralik urang jol malaikat munkar nakir bakal nanya man rabbuka. Sedang ngaco Haji Prendi bakal ditanya bakal man rabbuka. Begitu ngajawab karundong celak-celik munkar nakir kaget. Wah cak malaikat nakir seret aja udah seret neraka dah bagiannya. Ya Allah ya Rabbi Gusti lagu sing dawas tergantung amalia kunaon. Haji Prendi ngajawab dah karung bolong lantaran iya punya nu dijualan teh karung bolong BKB. Bener kenapa bolong malah sukses. Bisa baik aja. Masya Allah. Iya urang perlu waspada ke diri itu tergantung daripada amalia urang. Nu tukang main catur main catur begitu ditanya man rabbuka seka ya bisa segala seka. Iya Allah. Untuk main gaple tukang main gaple tanya man rabbuka balak genep. Waduh balak genepan segala. Wah kalau becak didinya bagus tuh beres seret neraka naujubillah minjali. Tapi lamun orang ku hari ieu teh loba amaliyah waktu keur di alam dunia. Masya Allah dur zuhur urang salat, dur asar urang salat asar, dur maghrib urang salat maghrib rapi salat sesuai kejeng perintah Gusti Allah hafizu ala sholawat jaga salat ya. Maksud titah ngajaga salat ya johor salat johor dina waktuna asar, salat asar dina waktuna maghrib, maghrib dina waktuna isya, isya dina waktuna lebah subuh waktu duha dipanggang eta kunut dipoe cak anak teh rajin jasa bapak lama sholat subuh sholat duhana bareng di dalam orang pakai doa kunut di marah orang duha ya baca kunutan. Ya Allah ya Rabb, Masya Allah. Hafizu ala sholawat. Iya jaga sholat carana dina sholat aya syarat sholat dina sholat aya rukun sholat geus berarti
jaga salat ya melalui rapikeun syarat salatna, melalui rapikeun rukun-rukun salatna. Ketika syarat salatna rapi, rukun salatna rapi, masya Allah ieu salat bakalna tahfazuka ngajagaan urang. Mudah-mudahan awak kurang dijagaan ku salat, amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Ieu almarhum almaghfurlah baheula tukang ngararapi salat, tukang ngararapi ieu teh ngabejaan ka duduluran, ngabejaan ka tatangga, ngabejaan ka para halayak, maka teu pernah capek, teu pernah ieu teh teu pernah jenuh terus ngamagahan ka unggal musala, magahan ka unggal ieu teh masjid, magahan tentang rukun salat, tentang syarat salat. Masya Allah yakin almarhum almaghfurlah dijaga ku salat-salat nawi. Ya Allah ya Rabbal alamin. Begitu sub diasupkeun ka jero kuburan nu tukang salat jol aya jelema kasep luar biasa bari jeung seungit kasep ngasih teu wau urang teh teu wau saha anjeun teh masa si teu wau ka kula bener ieu teh teu wau saha sabenerna kula teh pan ieu salat asar teh kula teh ieu salat magrib teh salat isya teh ngabentuk nya kasep nya seungit luar biasa. Masya Allah cak salat teh tenangnya kedeung bakal datang malaikat munkar wa nakir. Geus maneh mah tenang bae, geus bila perlu mengarokok di jero kuburan ngarokok, ngarokok ngopi geus bila perlu selfie. Waduh selfie urusan malaikat munkar wa nakir kula anu ngahareupan ieu amaliyah nu bakal ngahareupan. Iya Allah ya Rabbi. Kontraskan ke jeung nu tadi yang dipendi teh kan. Anu tadi mah hideung luar biasa nyambung. Jalema nu tilok salat, jalema nu tukang maksiat, ieu teh hideung bau. Cak haji pendi teh sia saha? Piraku teu wau. Bener. Henteu wau. Kula teh anu sok didinya ngabohong teh bahwa ieu teh karung kawa hiji orang kawa tilu. Ieu kula. Oh, kedeung balakat bakal datang malaikat pun karo nakir. Engke pokona mah geura rasakeun pendi. Ji. Ya Allah ya Rabbi. Rugi, sangat rugi luar biasa anu henteu boga amal bagus. Untung pasti untung anu boga amal bagus. Begitu ditanya ku malaikat munkar wa nakir, man rabbuka, langsung salat anu ngajawab Allahu Rabbi. Masya Allah. Urangna atau santai pelecus tuh cak urang teh lawan terus malaikat munkar nakir. Untung dah ya mantakan kuari persiapkan kajang jawaban malaikat munkar wa nakir melalui naon? Melalui amaliyah wabil khusus amaliyah salat kurang yakin jasa wa fiha nu'itukum bakal urang balik deui ka jero taneuh sanggeusna urang ajal datang ajal asup ka jero taneuh. Lain saala kadar pani sabak dana maut kurang salamat teu tina pertanyaan malaikat munkar nakir.